Dalamun bener edek ngaji mah kudu ngahasilkeun tilu. Kahiji ngaji teh kudu ngajirimna dirina, kadua ngajinis dina rasana, katilu ngawujud dina bentukna. Ngajirimna diri tah ladang ngaji teh kudu ngajirim dina diri. Ai Quran teh kumpulan huruf, nu dibaca huruf mata tina huruf kudu aya anu hirup, maca huruf kudu aya nu hirup. Naon nu kudu hirup sanggeus maca huruf? Hate. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal karek jam 8 tapi nemalan jiga nu hayang hees. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira terido mentong. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Kalayan nyebat nyebut nyebit asma Allah nu maha welas tur maha asih. Henteu pernah pilih kasih kanu bungah kanu sedih. Runtuy syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu maha ngatur di handap miwah di luhur. Mikanya ka jalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Shalawat kali salamna Allah mugia ngocor ngagolontor ka junjunan urang sadaya. Suri tauladan nu tauladeun figura-figuru nu wajib ditutur miwah ditiru nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para asatid-asatidah, qori-qoriah, mubalig-mubaligoh, tokoh agama, alim ulama, ketua MUI, ketua DMI, bapak kiai, miwah santri, hormatin simkuring, guruanen pikeun simkuring, ais pangampih pupuhuk lembur, bapak kades, kadus, RW, RT, BPD, Lebetur, LPMD, ibu bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan, kalayan ngabogaan pamaksudan. Lamun ibu lapar hayang naon? Lamun ibu lapar, tak kira-kira lamun ibu lapar hayang naon? Oh dahar. Nah atuh ieu teu dalahar. Jadi saban-saban jelema lapar tangtu hayang dahar. Tah hakikat agama teh urang teh kudu lapar kana agama, ngarahayang diajar dina agama. Mata hakikatna ieu teh pangajian, sabenerna ieu pangajian hayang naon? Lamun lapar hayang dahar, lamun pengajian hayang naon? Cek bibir mah hayang ilmu, pan cek hate mah hayang lalajo urang. Sabab lamun urang cek pangaosan hayang menang ilmu, tak ibu teh da geus baroga ilmu. Malahan mah kuring nanya, ibu ai ngomongkeun batur dosa. Tuh geus apaleun. Ai sirik ku harta batur dosa. Panas ku pangaboga batur dosa. Ngewa cua geuleuh keumeuh ka batur dosa. Atuh naha teu eureun. Tah berarti urang teh lain teu boga ilmu, baroga ilmu ngan teu apal cara migawe ilmu. Apal Islam tapi teu apal cara migawe Islam. Matak teu saeutik nyaho kana agama Islam tapi pasea nu teu diajarkeun ku Islam. Nah umat Islam sok pasea padahal eueuh ajaran pasea. Berarti urang teh apal Islam ngan teu wawuh cara migawe Islam. Apal Quran, apal ngan teu apal cara migawe Quran. Matak teu saeutik lekoh maca Qur'ana tapi lekoh ngaragrageun darajat baturna. Lekoh maca Quran, lekoh ngaledek baturna. Lekoh maca Quran, lekoh kana nyigeung perasaan baturna. Di mana lekohna? Karek lekoh ucapanana, can lekoh eusi hatena. Well. Geus rada keuna ku sakitu ge tah. Mun ditanya cinta Nabi pan pangheulana ngajawab cinta Nabi cinta. Lamun bener cinta Nabi, nah yatim diantep, miskin diantep, jompo diantep. Jadi lamun urang nyebutkeun cinta Nabi, yatim diantep, miskin diantep, kuring nanya, Nabi nu mana nu ngantep yatim? Gening urang teh karek sesebutan, karek omongan wungkul, cinta Nabi, ari yatim diantep, miskin diantep, jompo diantep. Padahal Nabi mah ngajarkeun, kudunya ka yatim, kudunya ka miskin, kudunya kudu nulung kanu butuh, kudu nalang kanu susah. Kakara nyebut cinta Nabi katempo hasilna. Ieu mah cinta Nabi jeung dulur teu akur, jeung tatangga pasea, kasalaki popolotot. Nabi saha nu ngajarkeun kitu?
Nabi wir meureun. Cinta ka Allah, cinta. Lamun cinta ka Allah tapi naha makhluk Allah bet dihinakeun, padahal Allah nyiptakeun makhluk teh lain keur dihinakeun, keur silih mulyakeun. Tapi naha ngomong cinta ka Allah tapi sakapeung urang sok silih hina antara urang jeung urang. Saban-saban manusia ngahina makhlukna Allah, hakikatna mah dirina keur ngahina pangeran anu nyiptakeunana. Kahartos. Abun ka ustad nginum ge kuat anjir sadus we atuh sakalian. Ngarah urang balik ngerebek. Ya tuh coba bener ka ustad mah cai susu cai ko lieur aing. Nah ari eta nu tukang kuat eueuh gitu. Aduh ampun ya inuman kuat loba-loba teuing. Kopi 4, aqua 3, eta genep. Buah dianggap muning aing mah. Kan bae. Tuh. Mata hakikat ilmu teh nu dirobah tina ilmu teh lain tiung. Nu robah tina ilmu teh lain wujud, nu robah tina ilmu teh lain bahasa, nu robah tina ilmu teh lain awak. Tah nu kudu robah mah eusi hate. Bahasa dirarobah, boga ilmu pan jadi umi abi anta jeung antum. Padahal sunah mah sunah we atuh. Lain ulah nyebut umi jeung abi pek bae teh teuing ai bisa mah ngan punten ai keur ngeunah hate umi abi ai pasea cucungik sia. Tuluikeun we dina bahasa Arab nu bener atuh lamun deuk milih bahasa Arab. Ilmu teh lain ngarobah tiung jeung baju, lamun ilmu ngarobah tiung jeung baju pangajian teh riweuh, kudu haben mulian baju. Senin warna bodas nganyuk bodas kabeh, salasa hejo kabeh, rebo beureum kabeh, ceuk salaki teh eureun ngaji teh jangar kana babatok haben melian baju. Padahal ilmu mah lain ngarobah baju, lain ngarobah penampilan, lain ngarobah awak, lain ngarobah wujud, tapi hampura ilmu teh kudu ngarobah eusi hate nu sabenerna. Matak goreng kacida jelema baroga ilmu tapi pasea alanger keneh grateangan ilmu nu mana nu nita pasea. Weh. Kusakieu geus kajekok atuh. Ya. Hakikat tina ilmu teh kudu muncul sifat robah eusi hate, nu sok ngewa jadi tara, anu benci jadi tara nyaci, nu teu akur jeung dulur jadi alakur. Tah hakikat ilmu teh di dinya sehingga batur bakal lalajo, lain lalajo ingkigna, lain lalajo ngariungna, tapi batur bakal lalajo akhlak robah saenggeus ngajina. Matak pertanyaanana ieu teh rada ngaji, katempo ku batur katempo, kadenge karasaeun teu ku batur. Teuing ngaji anger, goreng anger, ngaji anger, pedit anger, ngaji anger, ngewa anger, ngaji anger, panasan anger, nu kitu ngaranna ngaji, lain nu kitu mah ngaji prek. Dalamun bener edek ngaji mah kudu ngahasilkeun tilu, kahiji ngaji teh kudu ngajirimna dirina, kadua ngajinis dina rasana, katilu ngawujud dina bentukna. Ngajirimna diri, tah ladang ngaji teh kudu ngajirim dina diri. Ai Quran teh kumpulan huruf, nu dibaca huruf mata tina huruf kudu aya anu hirup, maca huruf kudu aya nu hirup. Naon nu kudu hirup sanggeus maca huruf? Hate. Jadi urang geus maca Quran teh hate teh jadi hirup, peka. Bisi batur susah pek talang, bisi batur bingung pek tulung, bisi yatim hayang sakola pek sakolakeun. Jadi peka sanggeus maca huruf. Ulah ai kana maca huruf palalinter, ari maca rasa batur teu pati pinter, akhirna teh alus maca Qur'ana ngan goreng hirup jeung tatangana. Wow. Alah karareuna ieu ceramah euy beda we jiga nu kasalinireun ngahuleng lagi. Tuh. Ngaji huruf teh kudu aya anu hirup. Ngaji huruf ngaranna Quran, contoh leutik ngaji huruf Bismillahirrahmanirrahim. Panteu teh kumpulan huruf bi ismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Bi ku kudrat Allah, bi ku izin Allah, bi ku pangawasa Allah, bi ku keagungan Allah. Alam dunya diciptakeun ku Allah ku kawasa anjeunna. Alam dunya diciptakeun ku Allah ku takdir anjeunna. Alam dunya diciptakeun ku Allah ku keagungan anjeunna. Matak ieu dunya lamun hayang aman caricing manusa nu nyicingan ismi dina asmana.
caricing nyecingan ieu dunya teh ku asma Allah, ai asma Allah da eueuh asma Allah nu goreng nyaahan asihan deudeuhan asa kampura lembut hate tah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mumin ya Muhaimin ya Aziz ya Jabar ya Mutakabir ya Khaliq ya Bari. Allah teh cokot ku urang teh aya Allah teh boga sifat Ar-Razzaq, ari Ar-Razzaq teh maha pemberi. Lamun urang cicing di alam dunya hayang mere lain hayang dibere, pan ieu mah kenyataan Ar-Razzaq dibaca tapi nu beunghar hayang BLT. Aduh, pan Ar-Razzaq teh maha pemberi, artinya cekelan ku urang eta Ar-Razzaq teh Allah nyiptakeun alam dunya, urang cicing kudu jeung ismi jeung asma Allah. Ar-Razzaq maha pemberi, maka di alam dunya ieu teh pek usaha sing daraek sangkan urang daek mere ka sasama hirup ulah nyangsara diri. Ieu mah dina Islam teh tani mung, ka sawah mung, melak jagung mung, wiridan we. Wiridan teh yagon hiu teh jam 7 nepi ke jam 7 bari geus 7 tahun da ngodon modar keur maca yagon hiu atuh. Cing berasok eta wiridan teh jawab yagon hiu wahai Allah nu maha beunghar penta ka anjeunna da cek Allah teh uduni astajib lakum pek anjeun menta ka kami ku kami baris diijabah. Ya goniyu wahai Allah nu maha beungharkeun jisim abdi, maka Allah ngajawab langit geus diciptakeun jeung hujan jeung awana, bumi diciptakeun jeung tanah jeung hamparanana, cai curcor cai tiwahanganana, anjeun tinggal cicing dina kadaekna. Tuh nya aya jawaban. Ibaratna gerhana hayang nginum, ya Allah Gusti Robi abdi teh hoyong ngaleueut, muga-muga we eta cai ngalayang kana baham nepi ka kiamat moal jadi Pak. Usaha atau kumaha usahana tak yeus leungeun cekelkeun kana gelas tage heula diuk tuluy suruput padahal mah api-api hayang nginum. Pan jadi ka kukuring menta ka Allah na hayang ngaleueut kuno hajat disadiakeun leungeun geus boga gunakeun tanaga cekelan bebaskeun beres. Ya ya Allah Gusti Robi abdi teh hoyong ngaleueut cai geus aya ngajedog we moal asup jeung gelasna moal. Mata kudu aya ikhtiar jeung usaha. Ya goni wahai Allah nu maha beunghar, jawabanana ceuk Allah teh langit diciptakeun awan jeung hujanna, bumi diciptakeun jeung amparna, bubat bibit geus diayakeun, tinggal maneh cicing dina kadaekna. Kahartos. Tuh mata ya Razzaq wahai Allah nu maha pemberi, urang teh kudu daek usaha pan kaituna hayang loba barang bere. Tah ieu ngayakeun ekah, pan ekah teh kudu muncit domba jigana urang dahar jeung gule jigana mana teh. Dari ekah eueuh gule mah lain ge ekah piraku jeung hulu kelenci atuh. Ngaran-ngaran ekah teh muncit domba, aya domba teh kudu dibeli, samemeh dibeli ge kudu dipiara. Artina aya proses, lain ujug-ujug daging nu dituang, lain ujug-ujug domba anu badag. Aya proses Pak ti orokna eta domba diparaban nepi ka iset gede hargana ge jutaan, dibeli we ieu kudu hajatna. Ta artina ieu teh prosesna. Kahartos. Ta ayeuna ibu hirupan ieu teh proses ka mana? Proses deuk maraot. Matak lamun aya tetangga mau teh ibu teretegeun hate ari urang deuk iraha gitu. Sok tanyakeun ka tetangga urang iraha cek tetangga jug maneh heula. Maot teh proses gambaran hirup eger urang jeung ngaran-ngaran maot teu apal di mana, teu apal saha, teu apal waktu, teu apal keur kumaha. Teu apa matak wala tamutunna illa wa antum muslimun cek Allah teh ulah maot kecuali keur kaayaan pasar sumrah ka kami. Matak ulah coba-coba nyieun ka gorengan bisi maot keur kaayaan goreng. Beres salat tong mah jeung ngomongkeun batur, nah leheung-leheung keur salat dicabut nyawa meureun lulus ka dituna. Coba bubar salat beledag ngomongkeun batur sarolat atuh oi kos nu haram jadah kos begu maot we man rebuka naon bagong kitu ka malaikat teh. Kade Pak, mata kurang teh 24 jam teh kudu cicing dina pasar sumrah ka Allah, ulah pernah nyieun ka gorengan seetik-etik acan, sieun jeung keung lamun maot dina kaayaan goreng. Kajian ibadah ribuan tahun, tapi maotna dina kaayaan goreng, nu goreng eta bisa ngahapus ibadah nu ribuan tahun. Bener? Ayeuna goreng ribuan tahun, goreng 50 tahun, tapi deuk maot si eta nyurucur cai panon ngecelak cimatana Gusti. Nyesel abdi teh nyieun dosa jeung doraka ti baheula nepi ka ayeuna asa poek alam dunya hirup teh geuning kieu keneh tobat Gusti dekul si eta salat beres salat maot sawarga bisa jadi dibikeun ka si eta Pak. Matak tungtung hirup tong sok monis kalakuan batur naraka-narakaan sabenerna urang teu bisa wawuh jeung malaikat. Oh ini mau ke batur teh naraka
kanu tadi tiung aduh teh calon neraka keur lempang gitu batur teu pangajian dah pinarakaeun entong kitu da tungtung hirup mah Allah boga pengaturan masing-masing nana gerhana dilalajuan ku ibu teu dikopeah tenang tong gujrud engke geus daekeun nu sameter moal burung dipake alus we nya nu sameter dipake moal nyuluduk di dieu tah keun we da setiap masa ada orangnya setiap orang ada masanya pan ibu ge baheula tara di jilbab geuning ayeuna mah daraek heuh jawaban teh geus karolot teh ayeuna aya budak ABG tara di jilbab buuk di bareureman rok para ronok tong dibisani pinarakaeun aya kene proses mungkin tahun hareup mungkin bulan hareup mungkin tahun nu bakal datang justru nu paling paur mah jelema salah mah tigebrusna kana bener tah kade jelema bener tigebrusna kana salah matak tong keung ku jelema nu salah ti kusrukna ge kana sebener nu kudu keung mah ibu lamun kuring nana gerhana dianggap bener ibu kudu hariwang ku nana gerhana naha bisi tigebrus kana salah sabab loba nu jadi ustad jeung kiai ti kusrukna lain kana bener tapi ti kusruk kana ngaco geunah euy heuh poho wel teh poho bejaan atuh poho tuh jelema salah kapanggih da geunah teh jelema salah kapanggih pan bisa eureun tina salahna naha da kapanggih nu paling paur jelema salah nepi ka ayeuna teu kapanggih pan akhirna teh deudeuyeun bapak ngalaman beger kapanggih ku pamajikan nepi ka HP-na di blender dipek-prek ku palu ditonjok ongkoh irung nyengsol huntu beak eudek beger deui moal naha huntu geus ludes tah nu paling paur nu hadir di dieu anu beger ayeuna asa nutup diri asa rapat dikunci teu kapanggih enjoy we ka mana Pak pangaosan si horeng mah datang henteu situ mah diher we di nu ngora engke geus kolot kurumuy aya budak nananyakeun bapakna keukeuh tarasi mah sabuni bunina tarasi tetep bakal kaangse matak jelema salah kapanggih bisa eureun tina salahna nu paling paur mah jelema salah teu kapanggih deudeuyeun jadi hari urang lain salah jadi urang nu hadir di dieu lain teu boga salah bisa jadi teu kapanggih anapun batur nu kamari digebugan diteungeulan diwiwirang dikana facebookeun itu mah kauntungan Pak naha bisa eureun tina salahna da wirang ku kapanggihna nu paling paur urang Pak anu salah teu kapanggih asa menutup diri asa aman we padahal mah kade aya rencana Allah kumaha lamun dibukakeun di akhirat. Aduh wirang tah ledang salat ledang zakat ledang saum ledang ibadah haji datang ka Gusti Allah ku Allah ditolak nah aya dosa di alam dunya nu can dihampura pan bingungnya matak wayahna ti ayeuna ibu teh lamun boga kasalahan ka dulur ka tetangga ka baraya bubar ti teh gedor assalamualaikum gitu cek itu teh waalaikumsalam aya naon bieu teh geus pangajian nepi ka keuna kana hate urang teh boga masalah jeung maneh bareto pernah ngahina maneh ngaledek maneh nuding maneh jeung mitnah maneh bisi maneh can minta mere hampura ka kuring deuk minta hampura ka diri maneh maot teh ibu teh isuk tah janji Allah kami moal ngahampura dosa manusia samemeh eta manusia silih hampura antara manusia jeung manusia kahartos ya balik teh dieu ka salaki bisa anu rungsing bisa anu kerungsing di rumah tanggana tah balik teh bayarna tangkep aya tong jadi pan ceuk salaki teh kunaon ai maneh pan tadi mementara gerak talak ayeuna jadi moal jadi bieu ngadengenana gerhana eta anu kuduna teh anu sok ngabenci batur jadi henteu anu cua ka batur jadi cinta tembongkeun we ismi ku sifat welas, ku sifat asih, ku sifat nyaah, ku lembut hate, ku asa hampura, ku nulung nu butuh, nalang nu susah, ngajait nu teu teuleum, mir oncor ka nu poek, ngahudangkeun jelema babuh, ku hayang barang bere lain hayang dibere, tah eta disebut hamba Allah. Kahartos ibu akan wae sok kira-kira tunuh balik kitu. Kitu kahirupan. Mata ternyata butuh proses. Dunya diciptakan ku Allah pek hayang aman nyicingan ieu dunya geura caricing dina ismi kami geura cicingan awak urang teh dina asma pangeran da alam dunya ruksak teh tetep bungan urang teu cicing dina sifat Allah bungan urang sifatna jeung hawa nafsu jeung sarakah lamun hawa nafsu jeung sarakah berarti urang teh lain niron sifat pangeran tapi niron sifat sato lalajoan ku ibu orai pan orai teu ganti kulit teu ganti ngaran
paingan pengajian di urang teu loba ruksak, heuda eta ganti kulitna teu ganti jeung hatena, tiung ganti, baju ganti, majelis ganti, ustad ganti, tempat ganti, tapi punten nurudet anger, nu pasya anger, nu kukulu nu anger, nu kumed anger, berarti si eta ukur ganti tiung jeung bajuna, teu ganti si hate nu sabenerna. Well, alah, matak babari ruksak. Kunaon ruksakna bongan pengajianana ganti baju ganti tiung teu ganti eusi hate, asupkeun kana ngarendeng jeung orai gresok, pan orai teh sarua kitu, ganti kulit teu ganti ngaran. Well, geblus deui kana awak teh lain sifat Allah, nu aya teh sifat bagong. Padahal umat Islam teh tara ngadahar daging bagong, haram daging bagong. Umat Islam pang fanatik na teh sudi, abrig-abrigan teh suka aprak-aprakan, keurna nahaun haram, keur awak kuring ngadahar daging bagong. Kabeh ge nyahoan geus teu kudu diomongkeun umat Islam tara ngadahar daging bagong, tapi hampura daging bagong diharamkeun tapi naha sifat nyuludukna jiga bagong. Well, mun geus ngomongkeun batur teh dicare ku ustad teh paduli we kumaha aing nyuluduk we, tah ibu nu nyuluduk teh kumaha maneh we. Daging bagong diharamkeun tapi naha sifat bagong aya di urang. Matak hakikat hirup teh geuninganan lalajoan we tina alam dunya ge geus loba. Tuh di dieu teh seungit-seungit aduknya ieu teh. Bener ieu teh. Tah dina aduk bisi ibu hayang apa? Toong we ka tempat aduk. Panjuk kurumuy aduk malaleur, da laleur mah lain teu hayangeun kana madu, laleur lain teu hayangeun kanu seungit, ngan laleur mah resepna kanu bau-bau. Tah tinu bau eta ku laleur diambuan, datang ka imah ibu napel deui dinu bau, ditapelkeun kanu bau. Pan jelema teh ayeuna mah geus ampir jiga laleur, eunteup di tempat goreng, nepikeun ka gorengan, sangkan batur garoreng kabeh. Tah lamun aya mangkeluk manusa nu sok nepikeun ka gorengan batur, eta mah lain manusa, laleur kitu mah. Aduh, well, kade irung manusia, bibir manusia, ari sifat laleur. Lalajuan ku urang teh, anu ngahasilkeun madu teh nyiruan, ngaran-ngaran nyiruan nyesep saripati kembang anu alus, ngalahirkeun ngaluarkeun madu anu alus, pan jadi obat keur sararea. Tah manusia teh madu, lamun omonganana madu, geus amis, punten, boro-boro mah kolot. Budak leutik ge miru resep. Ngan lamun omongan urang patrawali boro-boro mah budak kolot ge kabur. Nah, pait ngomongna. Karek ge ungah saeutik tong lila teuing ngajadog di imah teh bisi leulengiteun. Nu kitu patut patrawali Ibu. Matak bibir teh kudu diulik ku bahasa alam. Bahasa alam teh ieu, bahasa alam teh ieu, bahasa alam dunya. Reret deui ku urang teh hileud caricing dina hiji tangkal, muntal dirina ku ramat lancah, bijil jangjang ngaranna ku kupu. Tah jadi manusia teh talung kana jadi hileud ibu, ku puasa, ku pangajian, ku ilmu, dibuntel hawa nafsuna, maka nu lahir adalah jangjangna. Naon eta jangjang teh? Lengkah anu benerna. Mata tina hileud jadi ku kupu, jelema ngewa kana hileud tapi naha resep kana ku kupu, padahal ku kupu sumberna tina hileud. Nya da ngaji jeung urang mah teu loba mukakeun ayat, eta we ayat anu ku Allah diciptakeun. Awak ibu ge pan ayat, tong nyieun halis geus boga halis, nyieun deui di luhur geus sok. Pan puguh we eta teh jiga ramat lancah ibu teh. Geus boga halis nyieun deui halis di luhur. Sedengkeun manusia mah ulah nyieun halis geus boga, ulah nyieun huntu sanggeus boga huntu, ulah nyieun kulit sanggeus boga kulit, ulah nyieun hate sanggeus boga hate, ulah nyieun awak sanggeus boga awak. Contoh nu leutik boga halis tuluy nyieun deui pan ribuh jadi halis dua. Mak mah teu nyieun halis nganu aya dikerok. Diganti pan ku patlot, heuh ngarerepot diri teh balik diri teh pan leungit hiji. Tong nyieun bulu panon sanggeus boga, urang teh geus boga bulu panon keuneu antep. Da ieu mah pamere ti Allah pan ngeunah bulu panon ti Allah mah kucap-kicep teh hampang. Kusabab urang rada sarakah teu narima meuli 500.000 eluk-eluk ka luhur. Nah dari weuh nempo urang teh kajiga nu berat kicep. Balik teh dia gelebug angin badag panilep duanana bulu panon palsu atuh tikus rukana solokan kakara ya Allah lain ya Allah dudut bulu panon.
tong nyieun bulu panon saenggeus boga da Allah geus nyiptakeun, tong nyieun halis da Allah geus mere, tong nyieun awak saenggeus Allah mikeun, pudegdeg awak ibu ngabeukahan bae tong dirobahkeun we. Anya tak mama cenah bulu awak teh sidik geus badag jadi rek kumaha mah dek diet teu dahar saminggu begung henteu modar heueuh teh ibu pan capek. Tong nyieun awak saenggeus boga awak takdirna ku Allah kudu lintuh ya lintuh kajeun dahar saeutik lintuh we. Ieu mun ulah lintuh teh lamun dipoto teh nyarah ngeyeng kieu tah. Cing teh kunaon ibu dipotonya ngeyeng ngarah ka tempo langsing. Ternyata dipanggihan teh dina foto langsing dan nya kieu kuat jiga drum nu di jalan atuh. Nya buleud nya beke nya aduh aing mah tong sok ririweuh. Da Allah nyiptakeun anak kitu ya selesai geus we. Tong nyieun deui, tong nyieun hate saenggeus boga hate. Ari hate manusia ku Allah diciptakeun yuladu alal fitrah dalam keadaan suci. Tak urang teh ulah nyieun hate nu goreng. Allah geus nyiptakeun hate suci, pertahankeun eta hate anu suci. Ulah nyieun deui hate nu goreng. Matak lamun cicing dina hate nu goreng, leungit ka manusaanana nu datang kajahatanana. Kahartos. Tatangga jeung tatangga teu akur ku hate goreng. Batur nyen gedong urang nyeri sirah ku hate goreng. Bener teu? Batur meuli mobil urang ratug angen ku hate goreng. Batur meuli emas urang ge sarua meuli batur bisa dijual nu urang teu da tina Lazada jeung COD ku hate goreng teh. Sabenerna mah ulah nyieun hate saenggeus boga hate ari Allah nyiptakeun hate manusia teh waladu alal fitrah dalam keadaan suci, pertahankeun kasucian eta hate, nyieun kagorengan geus lain wujud manusia awak teh wujud kagorengan anu diulik teh. Bener tuh lalajoan tukang son asli moal aya nu pangbersih hate na iwal teh tukang son pang capek-capena tukang son bari nanyak bari mudun mangul eta anjir mun aing da hoream babetkeun we. Pan kuring mali gincing we ka dieu teh aduh jug langsung diberi penghargaan kudu simbolis nyukuran budak cek hate bari urang nyukuran ge henteu tuh pan tukang son mangul eta menerkeun mixer ngajerit saeutik mustami komplain eueuh kabalegan son teh tapi ending akhir pika nyerieun naha bayaran ustad jeung bayaran tukang son teh da gede urang atuh. Tapi eta tukang son teu nyeri hate henteu da lamun nyeri hate ge moal teu dipareuman hepek we ngan meureun moal dibayar. Ngan lamun tukang son mareuman ieu mik artina panas ku bayaran kuring lamun panas geus urang neangan solusi tuker we yuk. Abdi jadi tukang son ta eta nu tiluan naik ka dieu jadi penceramah da jigana teh jamaah bubar nu hajat ngamuk teh. Atuh son rajet ku urang dicook mot tuing atuh nu ceramah sanajan ieu mik anu anjeunna digugulung saban poe di imah da dititah ceramah kieu mah anger sani tukang son moal teu ngompolan maneh atuh Pak. Nah nya ngarepan jelema bawel kieu atuh. Matak hirup potong sok lalajo takdir batur da takdir urang ge teu kakodok teu katoong mending hirup mah jalani sesuai dengan takdirna masing. Nana gerhana da lamun dilogikakeun mah geus moal jadi penceramah moal buuk rancung baju kieu calana kieu leumpang ngungku papan bege leumpang teh dinya kana ngungku gue geuning malahan mah di lebak ning aya warung anu warung nu ieu dengan warung anu jiga eueuh nu meuliean da ting saha nu meulina sidik warung di dinya nanyakeun heula bieu teh ibu palih mana cing teh anu acara eka na cenah aya naon pangaosan cing teh saha ustadna ibu nana gerhana kalau cenah Asep ngopi heula bakal telat ustad eta bari ka aing teh artina teu apal sabab meureun nu dibayangkeunana nu ngaran ustad teh udeng badag gamis ngangsar sorban ngagaplek kurumuy jiga ojek online tuh cing teh dasar si ibu teu gablek TikTok lamun lain ku takdir kuring cantang tu jadi penceramah Pak. Nah bajuna kieu calanana kieu wujudna kieu buukna kieu moal jadi penceramah lamun ku logika tapi cek takdir Allah ternyata dititipkeun dina bajuna teu dititipkeun dina kopiahna ku takdir mah sagala rupa ge bisa terjadi naon perkara cek manusia teu mungkin cek Allah mah kun payakun bisa ngawujud matak saban takdir tong coba-coba ngahalangan karena takdir batur mun dihalangan takdir batur ngadon urang nu capek tuh pancuk urang ge ceramah teh eleh ku hakaneun mah tah
Sok tuluy-keun. Aduh. Kene ceramah-ceramah beuteung kudu seubeuh. Kade sesakeun keur urang. Ulah dibeakeun kabeh keur jamaah. Mung 2 di imah teh aya genepna. Aduh, ampun tuh. Matak alam dunya ieu teh wayahna cicingan ku ismi, ku asmana Gusti. Malahan mah injeum gara sok asma Allah teh. Pan ieu teh Eka, borosot boga budak injeum namina. Make Abdul, Abdurrahman, tuh Abdurrahim, Abdul Gopar, make Abdul. Injeum ngaran Allah teh asma Allah teh injeum tapalkeun kana awak budak sugan we atuh sifatna ngawujud dina dirina cicing dina jasadna sumaramah dina bayahna katempo dina pagaweanana lain ieu ngaran teh prengki pagawean ngurek geura sok prengki itu tukang goong sieun tukang tuh da eta loba teuing lalajo film Korea mere ngaran budak teh dicocokkeun nya kadang-kadang mah disingkat ngarah romantis Bapak Abbas inung kokom baskom eta ngaran budak aduh aing mun asal liur talung kene ngaran kolot baheula arnasik arnasan jeung ai kolot baheula mah da meureun can wawuh jeung Quran can wawuh jeung hadis can wawuh jeung ulama mere ngaran ka budak teh lamun tina a i u e o aan iin uun oon matak aya budak hiji teh bingung mere ngaranna lamun Senin Neni lamun Salasa Asa lamun Rebo Abo lamun Kemis Iis lamun Jumaah Aah boga budak 2 ngajuruna asa Rebo jeung Jumaah Sarbo kegan bae ngan ku sabab ayeuna mah urang geus rada paham geus rada ngarti injem sok injem sifat Allah asupkeun kana ngaran budak pan jadi lucu katempo Islamna katempo agamana jeung katempo we mika cinta ka pangeranna sesuaikeun pan ieu ge panana itu da urang Sunda urang pan urang Sunda mah teu leuwih teu kurang ngaran teh kitu Nana Tatang kitu Didi Asep panglobana ngaran Asep mungkin jeung aya Asep Kobra eta beureun baheulana pernah digegal kobra meureun aya Asep Unai aya Asep Taneuh aya Asep Orai da eta sia teh sok luar leor wae meureun tuh Asep Bedog aya Asep Bedol nah ari geus gede nya ngalanih diri sorangan injeum sok sabab kewajiban indung bapa ka anak teh al asma'u mina doa bere ngaran sabab ngaran teh bagian tina kahaya bere ngaran anu alus bere ngaran anu alus heuh nepi ka nurutan ngaran urang Eropa prengki ai kulit wereng riweuh eta si prengki tapi da eueuh moal aya ngaran prengki moal enggak demi Allah teu niat nyeniran demi Allah henteu ieu mah ngajudul we Aur ai papanggilan ngerasa lagi ka pamajikan juga heueuh omah ai barang hakan hulu peda lahir we budak didikan ge jadi goreng atuh da didikan da jadi goreng atuh budak ogo wae tengah puting indungna rungsing bapana dijejak hudang atuh sia teh asup ka jero risbang bapak ngagugu geblus ka risbang kumaha cek ibu nyai ulah rungsing wae tong ogo wae kakaut pak dihandap kawut kana papan kumaha cek ibu tah nyai aya juri ger kakaut pan kasihgeung bapak disebut jurig nolol pan tina handapeun risbang ditunjuk ku budak mamah ieu jurig teh aduh nepi ka eta ka bapa tong diwawuhkeun jeung nu kitu patut kadang-kadang didikan urang mah ka budak dititah pedit lamun maneh boga dahareun tong diameng kaluar bisi batur hayang maneh can seubeuh nitah naon ari eta dan nitah pedit teh Pak heueuh nya anguran mah didik budak teh sing balabah lain heuwai ditunuh atau kuat genah eta na penuh heuwai wat perlok tutupan aing sieun kasedot teh geus pikaseurieun wae ai pengajian di dieu
berengaran anu hade didik anu alus sabab lalakon ieu budak teh 8 bulan dikandung kudu ngaran indung. Sabulan ngaherang, 2 bulan gumidang, 3 bulan gumulung, 4 bulan merupa, 5 bulan usik, 6 bulan malik, 7 bulan maju kolot, 8 bulan ngorak deui, 8 bulan sang kocek sang gudubra. Ripuh ibu ngandung teh tanya kan keur ngiram nang kuban sok sieun bitu, nya ngigir sok sieun bahe, nang karak sidikan eungap, deuk teu eungap kumaha atuh da bengok budak dina jero beuteung karek 7 bulan ge, bapana mah geus tataekan kana langit. Nya ceuk. Tuh, ungeuk da meureun ngalaman. Lieur ah. Bekeun bae da budak mah moal ngartieun. Kalau mau nanya, mamah bener cek Pak Ustad, abdi keur 7 bulan jero beuteung bapak naik kana lalangit nya begitu. Da lain lalangit eta. Nang kuban sok sieun bitu, nya ngigir sok sieun bahe, nang karak sidikan eungap. Ripuh capek kurumuy aya budak tatangga ngalahirkeun ternyata tanpa daksa da ngagebeg atuh make jeung aya bahasa amit-amit jabang bayi matak di lembur mah nu jadi korban anu ngiram teh ieu tah sabana anu ngiram jiga nu ijid we nyiduh ka urang teh rujit cenah geuleuh kana nagara cita ibu kunaon heupan ngarah kasep jiga maneh kitu padahal da budak mah kumaha bapana ieu teh jadi korban di lembur teh ari ibu citu kunaon jiga nu geuleuh ka abdi heupan cokolot baheula cenah kudu ngewak anu kasep ngarah boros budak teh kasep atuh cing teh lamun budak kasep jiga urang mah kita tangga curiga iraha ibu jeung urang. Padahal budak bak kumaha indung jeung bapana apa? Asli indungna beke, bapana beke nya boros sauted we. Indung jangkung, bapak jangkung, kurumuy budak ya jangkung. Indung bule, bapak bule, kurumuy budak ya bule. Indung hideung, bapak hideung, kurumuy budak ya tutung. Da eta mah fitrahna manusia. Da lain warna kulit, lain ras, lain kedudukan, lain harta, lain banda. Nu darajat manusia nu sebenarna gergantung katakwaan nu sabenerna. Bener Bu? Saya tuh kudu riweuh atuh. Bere tah rek beubeuh sok sarekeun dina kolomeran. Hayang beubeuh ni asal loba dedengean aing ceramah teh. Bere ngaran anu hade, didik anu bener. 8 bulan jero kandungan 4 bulan ditiupkeun ku Allah jodona patina bagjana jeung cilakana jodoh pati bagja cilaka kun payakun dina 4 bulan 120 poe geus ditiupkeun tak ieu mah piluraheun tak ieu mah pikadeseun tak ieu mah pi ustadeun tak ieu mah pi banar adukeun tak ieu mah pi banar sayureun tak ieu mah pi hadroheun tak ieu pi emsieun eta itu pisoneun. Da Allah tegas nyiptakeun nu karari itu matak urang tong sirik ku perkara anu tumiba ka batur geus ditangtukeun ti dituna Pak. Kuring na gerhana kudu datang poe ayeuna jamna jam sakieu lewat jalan eta. Tuh kudu aya anu heuai, kudu aya budak nu hayang obo. Ieu teh geus ditangtukeun ti dituna jadi tong riweuh. Ya. Kuring datang ka dieu kudu suguhan ku sakieu ieu teh geus lain rencana Pak, geus ti dituna. Ayeuna beres ti dieu kuring asup ka ditu dibere gulai eta teh rencana teh. Ngan kanyataan mah teuing da lamun eueuh mah teuing atuh. Geus bagian tina rencana Allah sehingga manusia ukur rencana kun payakun mah Allah nu boga. Manusia ukur berproses tapi sukses jeung hasilna mah nyangakeun Gusti da kumaha salira. Ngan ibadahna keur manusia mah ikhtiarna ulah cicing ka hartos. Matak lola geuning pada dimulia dinyieun patung. Nyieun patung di Purwakarta naon maknana lain patung nu kudu disembah lain patung nu kudu dipupusti lain patung nu kudu dipigusti tapi patung teh simbol kahirupan manusia keur Jawa Barat yen urang Jawa Barat ulah matung ulah cicing nah maka jeung ulah cicing jiga patung heueuh patung mah laleur datang ge teu bisa nulungan urang ge ai matung mah atuh lapar teh eueuh nu melaan aduh kakaranya oh-ohan oh eta teh nya pan urang pernah ngawangkong jeung gubernur saha gubernur tunanya teh bapak saha teh bapak aing gitu apaan bapak ibu mau udin bere ngaran nu hade didik nu bener 4 bulan jero kandungan ku Allah geus ditiup jodoh mana patina tah kuring 40 tahun acan nikah geus aya teh dituna Pak padahal ieu teh pelajaran hirup kasep sakieu mah lumayan duit boga terkenal heueuh nah jodoh hese ayeuna tukang son kasep teu pati
duit teuing terkenal walohi tapi parantos gaduh. Terus gaduh bojo. Tuh cek urang oge. Jadi kumaha ieu teh hirup teh asa lieur. Da ibu ge meureun aneh nempo urang kasep heueuh. Duit boga terkenal heueuh. Tapi nah kana jodoh hese nya. Ternyata Allah teh nyimpen kahirupan manusia teh sangkan manusia teu ngarasa sampurna yen kuring teh lemah. Kasep boga, duit boga, terkenal heueuh, ngan lemah ceuk Allah teh maneh. Palebah mana lemahna? Hese jodoh. Dari teh mecakan ngalaman bobogohan ngadon dipegatkeun di jalan aing. Ieu niat kitu kali itu ka Pangandaran berdua. Cinta sugan we neng eueuh nu wawuh di ditu nya cenah. Di ditu mau mobil. Gek we diuk di Pangandaran ning aya warung belah ditu. Tadinya warung remang-remang nih. Balik dia warung. Ya ibu di ditu ge. Nanya ho apan beja ti tukang soan abdi ge. Ieu teh jelema ustad ge da manusia kusabab berpikirna di Pangandaran moal aya nu wawuh akhirna leungeun kabogoh teh herang hayang pan nyabak keketeupan eta kana meja kebeunang madegdeg ibu ratug antara sieun dosa jeung hayang diceklan eta leungeunna. Nah eta ti tukang aduh cenah Pak Ustad nana dikepeskeun labuh situ dikepeskeun ditanya weh saha cenah Asep ieu ka kuring teh ceuk hate mah eta teh kabogoh ngan bibir mah jadi lain naon cing teh pun adi nada juga motrot atuh hayu cenah mantog gitu cing teh nah ngajak balik hayu balik di jalan teh turun cenah dieu nah cing teh makin turun putus nambah jeung putus geuning teu di aku aing kabogoh maneh gitu. Ternyata jadi ustad teh berat Pak bobogohan wae lieur aing mah ngabonceng awewe gujrud salah lemur aduh aya ustad ngabojeng awewe mata urang teh ngabojeng doma pernah harita teh tuh. Ternyata disebut ustad disebut kiai teh pager Pak. Mata ulah nepi ka dol eta pagerna kudu beres ieu kuncina ngarah urang kuat dijagana. Lamun jadi ustad jadi pagerna hampura moblos we kuncina rujad kuncina loba nu teu godebag kana jurang kahinaan nu sabenerna. Bener? Talung kena jadi tukang soun deuk bonceng nini deuk bonceng sasage moal anu curiga. Moal dibawa ke tempat pinus eta moal curiga. Tapi lamun ieu cicing duaan di tempat pinus wah digerebeg ku hansip ongkoh. Mata abdi mah tara buncang bonceng aya jam 1 ka ditu mah. Da geus sarare urang. Jodona patina bagjanya silakana geus ditang. Ngan kuring sadar takdir Allah terbaik. Terbaik ibu. Ayeuna neng bobogohan. Ternyata putus, saminggu ka tukang putus, tong jebleh. Tong dahar jadi suda, sare jadi sudi entong. Sing beki bobog beki daweg dangdan sing alus. Nah Allah dek ngutus nu leuwih alus keur neng. Bisa jadi pan kabogoh neng nu leungit sabulan ka tukang mah kitu duit na ge eueuhan. Pan penting iya sinyal nu datang nana gerhana. Ngan urang na embung. Bisa jadi Allah dek mere kunaon dilambatkeun Allah leuwih apal mana waktu anu tepat. Iya tah anu hajat pan hayang boga budak teh ti bareto ari barosotna ayeuna nepi ka tatanya ka ditu ka dieu hayang boga budak ai ku can waktuna mah da moal bisa bahkan diponis ku dokter moal boga budak ai ceuk Allah kudu mah kudu jadi tauhid teh kudu lempeng Pak. Ieu nana gerhana kajen jam pepelet norowelang urusan hese jodoh anger we malahan mah sepuh hampura jago ieu teh pelet teh. Sun adus banyu suci kang adus badan kaula kokosok nyawa rohani mulyakaken idatullah Syekh Ruju Cahya Fatimah Jahlil Karim bintu Muhammad wa alihi washabi ajmain irung aing kuung-kuungan tarang aing lancaman terangan pipi aing kutumirian bibir patemu seuri huntu patemu cahaya serenge baracak sarata teh kudu nyengir 7 poe teh. Nah da digosrok deui teh huntu kuat hese bodasna teh. Balenyang deui kuring teh ka urang wetan ceuk urang wetan aki-aki nu merena Allahumma sri sadana mayar di buana kabogoh hurip sajagat aci sungsang larang berang aci sungsing larang peuting buah kholdi aci Allah la ilaha illallah cing teh abah nah hada ka dieu teh menta pelet kalah kata teh Idul Fitri poho mangkana geus apa
sing tadi kumahakeun gumantung wedal kuring teh jumaah di beja-bejanya wedal ieu mah jumaah aya naktu genep tapi si anu bogoh ka urang pek we puasa genep we tibatan payung ngadon begung atuh wedal teh itu jumaah da cenah cekolot ge jumaah mah alusna teh jeung rebo jumaah cair rebo daun dipelakeun kana taneuh babari jadi cinta kumalun kahujanan heuh beak we kabeh gitu. Lamun jodoh diurusakeun ku eta nu paling paun mah Salasa jeung Salasa seuneu jeung seuneu dihijikeun pala bapasea da moal teu ngaduruk masjid itu. Orai. Awas orai teh. Orai. Nya meujeuh we atuh di nu kieu aya orai mah meujeuh. Nah, tewak we teh yang nyaho. Agan bae da teu ngaganggu. Paling kebijil tina baju ibu. Kan ada aman tapi teu aya nu molong ka luhur. Teu aya nya. Henteu nu molong baham ibu. Ternyata lain ku eta apa? Anger we jodoh pati bagja cilaka kun payakun urusan Gusti. Pan ibu ge kahayang merencana ibu mah hayang boga salaki teh kasep beunghar, bener? Sok ngaraku hayang kasep beunghar pan kanyataan mun petot. Keun bae petot-petot ge leg-leg we. Nah, kahayang mah kasep jeung beunghar ai jadi jeung nu petot. Allah boga rencana, lamun ibu dibere kasep jeung beunghar can tangtu sanggup. Hiji bakal galak timuru, WA bakal dipariksa, telat balik bakal dicarekan. Nah, nu kasep pasieun dipaok batur, coba jeung nu petot, heupan aya ge dilapurkeun. Malahan mendek balik heug cenah henteu kajeun. Jadi aya rencana, Pak. Pan kahayang mah urang teh beunghar, tapi nahanya kaitu nyuduk ade nyuduk, dagang tinggal hutang, tani ukur daki. Heureut pakeun pungsat bahan sing sadar takdir Allah bisa jadi diburuhan engke di akhirat. Kunaon buruhanana? Jelema miskin ternyata sabar. Tah sabar anu matak mawa ka akhirat, anu matak nyugebakeunana. Geuning urang mah beunghar bari usaha teh henteu gede pirage dagang adu. Geus aduk deui nya. Pan irung urang ngangse aing mah. Pirage dagang aduk tapi nah bisa beunghar. Oh, ternyata takdirna ngan urang ge kudu sadar. Kunaon atuh Allah ngabeungharkeun engke sangkan menang buruhan di akhirat, kabeungharan gunakeun keur nulungan jelema nu sangsara. Tah nulungan jelema nu sangsara, nulungan engke di akhirat keur urang sakabehna. Bener? Jadi aya hikmah, Pak. Kunaon kuring jangkung? Kunaon tatangga beke silih pika butuh. Panu beke mah tugasna nyokot enog di kolong. Atuh nu jangkung nyokot buah anu ngora bari tangkalna jangkung pan teu kudu make taraje. Jigeus teu kudu urang hei si jangkung, hei si beke geus teu kudu. Duanana ge boga fungsi masih. Nah, apa majikan genut salaki lintuh pan ngeunah. Dikeukepan teh aduh moal teu kagalei. Meureun. Jadi aya hikmah di balik eta, Pak. Mata keur urang sakabehna geus teu kudu rungsing, tinggal narima kana takdirna. Bere ngaranu hade, didik anu bener, nu katiluna tuduhkeun jalan kana agama nu sanyana. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fidin. Allah deuk mere kahalusan. Iwalti keur jelema nu paham dina agama. Saban-saban jelema paham tang tu apal, saban-saban jelema apal can tang tu paham. Sakelidi. Saban-saban jelema paham tang tu apal, saban-saban jelema apal can tang tu paham. Apal kana agama apal, tapi teu paham cara migawena, akhirna ngaraku cicingna agama, tapi naha jeung papada manusia hampir teu awabuh, jeung papada manusia hampir silih caci, silih maki, silih hina. Apal kana agama ngan teu paham di jerona. Aduh. Apal kana tiung apal ngan teu paham kana gawe sanggeus ditiung matak ditiung ngaguyupuk kana gosip papan beuki ditiung badag popolotot ka salaki tiung ngebodag tapi leteu kaur batur nyieun kasalahan bibir galing ngagogoreng batur berarti si eta apal ditiung teu paham ni gawe sanggeus ditiung. Saha eta makhlukna? Ieu Bapak teh nya ceuk urang ge matak saban-saban manusia teh man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fidin. Nu paham nu rek dibere kabahagiaan nu paham lain nu apal nu paham pasti apal nu apal cantang tu paham. Ede tilu tah
Matak alam hakikat bakal asuh darajat setiap darajat manusia lain gelisna, darajat manusia lain bajuna, darajat manusia lain pangkatna, darajat manusia mah gumantung eusi hatena. Gedong sigrong tapi eueuh nu nganyang kunaon beungeut nu gableg gedong haseum pamatu. Daek teh ibu nganyang ka jelema nu haseum beungeut. Gedong ban gedong. Ternyata gedong teu ngaruh Pak, eueuh nu nganyang kunaon beungeut nu gableg gedong nah haseum beungeut. Karek nganyang ge anjing helder geus nagog. Sangsara imana butut kubilik malolongo ongko risbang kaciri korsina ge kusamak saheulai tapi rabong jelema nganyang tempo beungeutna marah mai kamana ece ka kebon engke balikna urang buat ramnya emak deuk ngaliwat ayeuna brong loba jelema nu datang padahal imahna butut kunaon loba nu datang beungeut artos matak wujud manusia mah punten nu glowing lain beungeutna glowing karugi-rugi kudu meuli skincare 1,5 juta bari menang nganyuk ari beas teu kabedag ai skincare kabedag beungeut bodas awak begung paeh we da glowing teh cek orang Eropa teh cek orang Sunda mah hinyai repot deh bibir di lipstikan pan repot dahar kuat calangan teh badag senok digegel nah apa sieun antol kuah kana bibir cicing atuh sia teh riweuh ngaganggu teh menang ibu glowing menang di bedak menang di lipstik menang tapi tumbuhkeun kagelisan eusi hate glowing amis budi di bedak amis budi di lipstik amis budi lucu glowing di bedak di lipstik haseum pamatuk rudet Pak matak anu glowing tapi haseum beungeut bayar heula Bang Emok meh teu rudet geus bahkan ditangtukeun penyakit bakal datang ternyata lain tina dahareun penyakit ternyata penyakit lain karena kurang sare ternyata penyakit lain karena kurang dahar penyakit mah rudetna eusi hate matak lamun ibu hayang sehat sehatkeun hate lamun ibu hayang gering rudetkeun we eta hate geus kolot baheula barang dahar jonge jotang bebadotan busuk sintrong leuncat takokak teu batuk-batuk acan barudak ayeuna daharna daging sate hotdog chicken TBC kolot baheula ududna bako bau udu di dieu reungit modar di ditu lamun si eta geus leungit balenokna teh anger nyampak Pak aya batuk eueuh poe ayeuna sampurna mil Marlboro Black Cisamsu nu alus-alus nah penyakit TBC Indonesia peringkat sabaraha tah boga penyakit eta kunaon Pak gara sok pikir kolot baheula imahna sare oge sakahayang samak saheulai simutna butut dudut ku ditu dudut ku ieu angol geus taplak ngacae kabeh tapi naha penyakit teu datang bu boga budak ngoret bawa pan budak teh ka sawah teuneun dina kamalir sare di dinya bener Bu jagjag budak ayeuna dinangna dinengni bubur sumsum susu nage susu naon ESGM double ongko jeung nu indungna ongko sapi ongko susu domba ongko atuh budak teh karakter jadi 3 jadi haben geus kitu teh moh haben kitu hayang motor mah siraru deuk asup kana bibir urang kolot baheula wawu jeung susu sapi henteu wawu jeung susu domba henteu wawu jeung Indomil henteu wawu jeung SGM henteu ieu buktina jarajak ayeuna mah pan bisi kurang gizi datang MBG makan gizi gratis bisi budak urang stunting kurang gizi cekuring MBG dibikeun kanu beunghar kalah dipake parab entong tapi MBG dipake kanu sangsara bersyukur biak ti karab alhamdulillah sabab di imah mah enog dina MBG aya enog di imah roti dina MBG aya roti keur nu sangsara tepat sasaran ngan keur nu beunghar mah hampura dibikeun eta MBG dibawa ku budak sakola diparabkeun ka hayam lebar eta duit negara di kitu-kitunya ka hayang teu da Prabowo ngadengieun ceramah urang ngan moal ngartieun da sunna urang Sugan ditepikeun ku Pak Deddy Mulyadi
atuh kumaha usulanna gerhana ka Prabowo mun eueuh MBG kop nu sangsara tuluykeun ngan punten tina MBG urang berubah gratiskeun sakola nepi ka kuliah mungkin barudak urang jadi cerdas sakolana jadi sarjana sararea lahan kerja jadi aya sabab pola jeung pikir anu berkembang. Coba ku MBG burayut we kahartos kurang giji budak teh pan dicarek sarapan teu meunang sarapan di bumi sabab engke di sekolah aya MBG budak teh hanas teu sarapan MBG datang jam 12 atuh pepelengkingan eta budak salatri itulah Pak fenomena poe ayeuna bener teh Bu geus ayeuna urang balik deui ka kolot baheula aya Magicom eueuh aseupan tuluy deui langseng lain langseng seeng kusuluna ge awi ning bledu buat asa perang Israel jeung Palestina atuh bebeledugan asupkeun beas kana aseupan tutupan ti luhur cabak geus gigi bebeskeun kana naon teh tempat kana dulang koreh cayan deui lalap moal nyaho neng mun kolot pasti apal nerangkeun kieu budak mah apa itu dulang gitu apa itu galo moal nyahoon ibu mun galo nyaho ngeus asupkeun deui ka dinya beres lelepkeun deui kana boboko diakeul leu nepi ka geus diakeul teh dituang jagjag kunaon ayana penyakit gula sabab penyakit gula teh tercipta sangu panas dihakan tina Magicom wae aya karatan tina Magicom aya aluminium asup aluminium kana sangu dahar ku urang zat besi asup akhirna pacampur jeung dina awak zat gula kadarna tinggi patak poe ayeuna budak leutik make jeung dideteksi aya penyakit gula baheula pepelakan aya make omes aya make obat aya make orea henteu tapi hasil mu cekil lol Cina ngasongan orea di oreaan kabeh mang puluh tahun ieu tanah urang diruksak ku orea akhirna poe ana petani teu ketergantungan kana mes leungit mesna petani rugi geuning nu ngaruksak teh urang keneh kece nya huntu eueuh di pager kajian nyengol ka hareup paduli we panana mah huntu di behelan beungeut di bedasan panon di celaan ai beheung ideung mun mangeh duit di jalan nyebutna rezeki anak soleh baheula rumah tangga aya teu angka perceraian tinggi siga ayeuna arawet Pak padahal bolon baheula budak baheula 8 tahun kawinkeun 10 tahun kawinkeun 15 tahun kawinkeun undang-undang pelindungan anak bareres teu burung we borosot 12 budak lagi ayeuna diatur dengan undang-undang nikah awewe kudu 20 tahun lalaki kudu 22 2 bulan cerai nah anu nyebut dewasa teh umur lain kedewasaan mah tah pola pikir Pak kajian budak leutik tapi hideung dina gawe itulah dewasa kajian kolot geus salat subuh hees deui bolon we Pak nya kaharti poho wel pek wel-welan ibu we lah tuh ayo budak baheula naon sarang sang kabung jebrod kabung dituar duruk gunukeun nih nyebutna teh wedak sari pohaci lamun deuk di wedak teh baheula pupur aing pupur panyamur panjang rupa nyalin rupa tinu kawasa nyalin sari ti widadari kepoh cing teh mah nempo anger kitu doa baheula mah nya barareda tapi nah kolot baheula ruksak raraina henteu bener tuh Bu artina Pak penyakit terjadi lain karena dahareun tapi penyakit terjadi karena hati anu rudat so geus teu percaya penyakit terjadi kunaon ayana lumpuh sabab loba teuing momotoran jeung mobilan lempang tara aya kolot baheula lempang eueuh lumpuh matak bisi bapa jeung ibu mung lumpuh lempang ti dieu ka itu tutu balik ti ka dieu lempang deui
kumaha cek ibu salah kirana gelau ku teu mapageun. Jadi ayeuna proses olo-olo mata hakikat ieu budak diekahan teh tong dididik diwauhkeun kanu teu bener didik ku agama anu nyaan mungkin di aya guru ngaji serenkeun ka guru ngaji na peperihkeun urang teu bisa atuh ku guru ngajina cing senah bisa bener ibu bu geus jam 10 naon nah hayang nepi ka jam sabaraha teh nyarane Allah hayang nepi ka jam 12 tukang soan ibu bapak tong dicarek ulah nyarek ka hayang batur hayang nepi ka 12 tong dicarek mun ceuk ibu rada ge aloe hayang 12 ulah keun antep sok nagok nepi ka 12 urang mah urang baralik keun we antep manehna mah antep cenah nagur 12 paling anu ceramah siraru ulah da ceuk kolot baheula ge tuturkeun ka hayangna tong dicarek ka resepna nya pinter kalau tuturkeun ka hayangna tong dicarek ka resepna jadi baheula mah teu fanatik Pak tuturkeun ka hayangna tong dicarek ka resepna bapak resep gapleh tuturkeun we keur gapleh teh ku ibu pana dituturkeun jadi moal jadi teh gaplehna teh nuturkeun ka hayangna dicarek henteu tuturkeun ka hayangna tong dicarek ka resepna bapak gapleh ibu nuturkeun da moal jadi gaplehna ge nah aya ieu malaikat bapak resep nguseup tong dicarek tuturkeun ka hayangna tong dicarek ka resepna tuturkeun keur nguseup teh melengkung jeung ibu nepi ka jam 2 peuting insyaallah cek salah kita mah tong nguseup bae tak jawab ku ibu maneh eureun urang eureun ngan lamun maneh teu eureun tingali ku aing balong batur isuk diuseupan salaki resep joget tuturkeun ka hayangna tong dicarek ka resepna papa dijoget nya ieu jeung emak jeung artis teu meunang antel ku aing disengekeun sok tuturkeun ka hayangna tong dicarek pan ayeuna mah lain nuturkeun ka hayangna loba nyarek ka resep batur akhirna itu nyegang tong nguseup oi haram kumaha itu nyaho aing oge gitu Pak tong gapleh oi haram paduli we kumaha aing oi gitu Pak hayang kana neraka oi wah lebok ku aing oi gitu we Pak da ayeuna mah metode lain nuturkeun ka hayang nyarek ka resep batur bapak kelumpat atuh dihalangkeun suku nya ti gubrag tamatak metode agama teh tuturkeun ka hayangna tong dicarek lamun budak ibu resepnya opeso tuturkeun tong dibere bedog bere pepesoan hartos anger pesona pepeso ngan jadi pepesoan atuh nyieun we tina garpu-garpu ibu gitu mun bapak hayang nyandung tuturkeun ka resepna barengan tuluy jeung ibu moal jadi nyandungna tak ieu makna kolot baheula anu disimpul-simpulkeun tuturkeun ka hayangna tong dicarek ka resepna aya-ayana mah loba nyarek ka resep teu bisa nuturkeun ka hayang batur egois ai sorangan kudu dituturkeun ku batur ai palebah batur tara nuturkeun ai ka pengajian manehna kudu datang ai palebah batur anu datang manehna ngalah molor pan lieur teh Pak bah tidur geum sadia teh da nah astagfirullah eta budak make ustad atuh hei orok nah make ustad atuh ibu mah diharebosannya bieu nya bener eta euy budak ka urang nah bari hare-hare manehna mah tuh kuat manggil ngaran teu make ustad ka urang tuh nah ganeng dadah tuh teh cek hatena mah ieu cenah nu pangkas teh hijau pek tuturkeun ka hayangna tong dicarek ka resepna insyaallah aman hirup teh mata kolot baheula mah dakwahna teh make simbol silib siloka make siloka ibu baheula mah disilokakeun ieu saluruh luhureun panto make sawen
harupat tojoskeun kana bawang beureum tutup ku jukut palias nyieun imah 5 ka 6 di tengahna nyang centihang hiji panyaraneanana 1 meter ka 2 meter atuh di luarna nyacabkeun hanjuang. Kira sok pikir saok kolot baheula da eta 5 ka 6 rukun iman rukun Islam nyang centihang hiji rukun ihsan panyarandean 1 meter ka 2 meter kuburan kaluar ti imah nyampak hanyuang diteunana dina pajaratan maka kolot baheula tara goreng jeung dulur tara goreng jeung sasaha nah inget euy urang bakal balik ta ieu cirina hanjuang pinter baheula jeung budak ayeuna coba nu ayeuna musyrik teu ngarti di jerona aya maknaan bener naik deui imah tadi imah teh nyieun sawenna teh tina harupat tojoskeun kana bawang beureum tutup ku jukut palias naon harupat ulah getas harupateun mun ngomong tos sakama-kama abong bibir teu diwengku abong letah teu tulangan matak baheula mah kajen batur goreng tara sablejeplakna goreng ye eta awak kuat lintuh jiga oraya kadu tara sabab harupat tojoskeun kana bawang beureum siksik bawang beureum kecelak-kecelak sai panon ibu perih ucap tekad lampah tong coba-coba meurihan hate batur nah kapeurisi itu bisa napal ka awak urang mun urang ngarendahkeun batur maka urang bakal direndahkeun batur mun urang ngahina batur urang ge siap-siap bakal dihina batur tu geuning bawang teh dakwah tutup ku jukut palias disebut palias teuing nyai omat geus magrib ulah kaluar ti imah sieun sanekala keung baheula mah ku sanekala teh nah padahal teu panggih-panggih keung ku sanekala keung ngagugu kana omongan inung tong kaluar ti imah sieun sanekala nyerekem jeung inungna nyerekem jeung bapana matak jarang nu miceun orok jarang hamil duluan aman coba ayeuna budak ibu nyai tong kaluar ti imah geus magrib sieun sanekala kumaha ceuk budak urang kadiekeun mama sanekala cekek ku aing ayeuna akhirna teh poe ayeuna bandungan ku bapa pelendung beteungna luncat lalakina di teteangan eueuh borosot budak orang nu tadi nah da tadi ti dieu nya ti dieu lompat ka ditu aing mah geuwat geussan sieun naik ka luhur jadi hampura urang mah ye nu tadi eta bener eta mah orai lingas eta keun bae salingas-lingasna orai moal aya nu lingas tibatan salaki nu keur beger lingas geuning bawa gereju ka imah bere dang daunan ngarah gede alus orai melu pengajian mah ibu sieun ibu ku orai paneta buka budak tina orai tong sok dituluykeun hadirin ibu mewah bapak sadaya sing sarehat sadayana panjang yuswa sadayana moga-moga urang teu ditepungkeun ku Allah taala kalayan tepung aya dina rahmat mantenna rumah tangga nasing sakinah mawadah warahmah pala putra putu urang sing soleh tur solihah sing parek milik deukeut rezeki anggang balai sing jauh tina cocobi urang teu ngadoa we keur awak urang sing dibersihkeun hate-hate urang tina kagorengan sing dibebaskeun ucapan urang tina katebalegan sing disaekeun akhlak urang tina kajahatan keun urang teu ngadoakeun batur bisa kali-kali mengadoakeun awak-awak sorangan paparin ti Gusti teh ka diri-diri urang iman sampurna hate anu husu lisan nu dzikir hate anu bersih akhlak anu sae rezeki oge anu halal tur barokah sakitu nu kapihatur bobo sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumbur jemar siampura ngeusan mah jeung jiga nu kalah ngeusan geus aya orai 2 kali aing pan sieun naik orai ka luhur sakitu nu kapihatur bobo sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumbur jemar siampurana para lun anu kasuhun meninggal di pamri billahi fisabilil haq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.